Kabeh nu maca shalawat digenah-genah eta mah karek ngapalkeun genah. Lamun ibu hayang dibawa shalawat kana hirup genahna bacaan shalawat kudu genahna ucapan saenggeus maca shalawat. Balik ti dieu ka salaki jadi hormat jeung tatangga silih hargaan jeung dulur teh oleh akur ulah nyegeng ku perbuatan tah shalawat teh geuning bawa kana hirup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat. Sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Da urang sadar urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri. Hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPD. Ibu miwah bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jadi saban-saban manusia gerak hirupna kudu puguh kana tujuanana. Lamun budak sakola tujuanana hayang ilmu tah geus boga ilmu teh kudu bisa ngoncoran jelema anu teu sakola. Ieu mah daraek sakola baroga ilmu tapi geus boga ilmu ngadon ngaledek ka nu teu sakola. Nah rada ungeuk ngarti urangnya. Lamun jalma dagang tujuanana hayang untung. Cobaan ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan, tah yakin kades di dinya jajana. Nah da lain hayang bubur hayang nempo anu geulis. Cobaan dagang bubur tapi tungguan ku nini-nini bau balsem ongkoh. Kuring mas 1000% yakin eta bubur moal payu. Nah dagang geus kolot. Matak lamun dagang hayang untung tah carana tungguan ku budak perawan bari geulis. Anu tani hayang hasil manusia kudu gerak tawakal urusan Allah. Ibu melak jagong lamun halodo nya cebor. Ieu mah kadang-kadang ka Allah ngajajah majarkeun teh tawakal. Ibu cinta melak jagong melak pan halodo hek cebor tara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Lamun dagang hayang untung, lamun tani hayang hasil, jetet ibu gering pan ka dokter. Rek naon ka dokter, hayang sehat. Pan ku salaki di toel teh rada ngamuk, ibu teh cicing keur usum hujan mah horea mani. Nah, da ibu gering maleos ka dokter bujur teh nyampeurkeun dokter. Tojos ku dokter geus ditojos langsung ditanya sabaraha Pak Dokter, matak pangeunah-ngeunahna hirup jadi dokter nempo bujur bari dibayar. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager, tah kuring nanya, ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan tujuanana hayang naon? Cek ibu hayang ilmu kade euti hate mah ukur hayang panggih jeung urang. Lamun jalma hayang ilmu entong waka nanya batur, engko waka nanya dulur, tanyana awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu pun tanda ilmu maka titipan. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak urang sanggup moal. Da loba jelema hayang boga ilmu tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung fungsina. Well. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Mun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Sok geura jawab kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep ki mah kicep beureuk ki hees.
Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sodako tapi naha pedit dikukut. Kabeh ge nyaho ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha geuning duit leutik mah jeding. Kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu anu eta we. Mending nu ieu. Lah ampura abdi ye. Kabeh ge apal, yen urang teh jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Lamun rek make dalil Quran ta eta dalilna nyarek pasea, tapi naha poe ayeuna di lalajoan ustad ge ngadon parasea. Berarti lamun kitu naha urang nu teu boga ilmu, naha nu leungit cahaya tina ilmu. Sabenerna mah urang teh lain teu boga ilmu, ngan nu leungit teh cahayana. Bisi bapak teu percaya, urang tanya ibu-ibu, da di dieu teh aya ustad, aya kiai, aya ajengan, aya rutinan, pasti ilmu mah ibu geus boga. Ibu aya ngomongkeun batur dosa. Alhamdulillah geus nyahoeun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa. Sugem mah ieu ceramah hade geus apaleun. Ibu aya ngomongkeun batur dosa. Nyaritakeun kasalahan batur dosa. Panas ku milik batur dosa. Tah ibu geus apal naha teu bisa eureun. Ternyata ilmu teh di awak urang teh karek apal geuning leungit tina amal. Matak loba jelema boga ilmu tapi laku lampahna teu nembungkeun ilmu. Ma nya nu boga ilmu ngahina batur, ngaledek batur, nyaci batur, nuding batur, ilmu mana nu nitah kitu dina hirupna. Wow. Pek lebok tah. Keheul atuh da. Kitab pek baca, ribuan kitab pek baca, ribuan hadis pek baca, Quran sing nepi ka talar, salat sing nepi ka alus, ka masjid sing nepi ka leket. Ngan kade ulah waka gagabah nyebut ahli sawarga, lamun hate masih keneh geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur, gerateangan agama nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Geunah ieu ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Teuing ngarti teuing kasindiran. Ribuan kitab pek baca, masantren sing nepi ka luhur, salat sing leket ka masjid sing getol, pangajian ge sing mineng, ngan ulah waka ngaku pisawargaeun lamun hate masih keneh geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ijid kana kasalahan batur, gerateangan surga nu mana nu keur diteangan. Matak ilmu bakal cicing, di mana cicingna? Kolbun salimun, dina hate bersih. Sapanjang jelema boga ilmu hatena kotor, maka ilmu bakal dipake nyalahkeun batur, bakal pake nuding batur, bakal pake ngahina batur, sabab ilmu cicing dari kakotoran hate. Tapi lamun ilmu geus cicing dina kajembaran jeung kabersihan hate, ilmuna bakal dipake ngoncoran sasama hirup. Narada ngahuleng. Mata bahasana ge kolbun salimun, hate nu salamet nu mawa kana kasalametan. Jadi jelema boga ilmu alus hate bakal tawado. Ngaran-ngaran tawado teh ibu boro-boro kolot, budak leutik bakal dihargaan. Pan ibu teh kudu ngaragangan ka budak leutik, najan budak teu apal Quran, najan budak tara ngaji, najan budak tara salat, najan budak tara ka masjid. Geraralah joan ahlak budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus kolot. Quran dibuka, hadis diaji, ka masjid leket, pengajian mineng, boro-boro goreng jeung dulur, boro-boro pasea jeung salaki, boro-boro pasea jeung tatangga, ibu keheul ka salaki, samingu teu diolok ku duit hese cager. Nah hari budak Quran teu nyaho, hadis teu nyaho, salat tara ka masjid tara, ngaji kitab ge boro-boro teu apal, tapi nah budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng, aya nu mahal di eta budak, yuladu alal fitrah, kasucian eusi jiwana. Tamatak nu mahal teh sucina hate, lain beungeut. Da beungeut mah babari teuing, hayang glowing meuli skincare. Ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Jeung dasa geulis-geulisna ibu ge anger deuk ngamodal 2 juta dina sabulan meuli skincare tetep maot mah diparabkeun kana cacing taneuh. Malahan nu geulis mah maot 7 menit bongkar, tinggal tulangna cacing resepeun, lamun nu goreng paiteun. Matak no kudu ku urang di alusan teh lain sakadar awak, pek alusan teh eusi hate. Jelema beunghar alus hate bakal bager. Nu miskin katulung, yatim kabela, nu teu boga imah dipangnyeunkeun, boga sawah lega digeroan ka dieu, miskin ka dieu jalma. Tuh kuring lega teuing sawah teu kagarap, tah keur maneh 50 tumbak panggarapkeun, kamangkeun mah sakarung we, pe keur maneh 3 karung, nulungan batur hartana, lain dileg-leg wae ku sorangan.
Coba lamun jelema geus karar itu kabeh eta teh dumasar naon pagawean? Dumasar hate. Bener Bu? Mata keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam pek lebok gitu. Keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam saragamkeun mata hate lain baju mah aya tokona tiung mah aya tokona nyaragamkeun eusi hate deuk neangan ka mana so. Mata lamun ibu pengajian karena saragam lalaki nu matak stresna. Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju. Nu kudu dirobah ladang salat, ladang zakat, ladang saum, ladang ibadah haji, ladang maca Quran, ladang ngaji kitab, punten nu kudu dirobah lain kasombongan beuki luhur, tapi tah robah katawadoan eusi hate nu sanyana. Aduh, mata robah teh hate balik pengajian teh. Nu goreng ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkep, aya. Pan salaki bakal nanya ku naon mamah ngaos jadi lebay. Oh, tobat. Yakin salaki teh isukna teh bakal ngaos deui mah enjing. Nah, bapa miwarang wae ngaos ka abdi eta resep ku robah hate. Coba lamun robah tiung jeung baju jangareun salaki teh. Haben pengajian mulian baju jangar kana hulu. Mata kuncina manusia adalah hate. Bisi ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu ulah lalajo tina ceramahna. Da eta mah meunang latihan. Tah lalajoan mah akhlak saenggeus ngomong elmuna. Sabab loba jelema anu apal ilmu teu nyaho cara migawe ilmu, matak teu saeutik jelema boga ilmu tapi naha ngahina batur ngalirik batur uding batur mitnah batur, ilmu nu mana nu nitah nganyarikeun hate batur. Aduh. Tuh aya nu keprok saurang tah. Asli, loba jalma cicing dina agama Islam tapi teu nyaho cara migawe Islam. Cek Islam tong panas ku harta batur ngadon urang ngaheab ku harta batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur nyen imah modar. Cek Islam pisan pan teu meunang nareret kan lalajo kana harta batur teu meunang panas ku pangaboga batur hirup manusia geus samilikna satakdirna satakdirna mending oge cicing dina takdir sorangan daripada lalajo takdir batur. Ieu mah anu dipilampah teh pan kitu we batur meuli kongkorong manehna ge sarua nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Nah da kongkorong tina lajada atuh Pak. Anu isuk-isuk teh geuning paket nu eta geuning. Urang mah nepi ka apal warnana ge rada pias. Geranya urang tempoan. Tak ieu teh konsepna eusi hate. Matak lalakon kahirupan satiap manusia punten nyaho kana Quran tapi teu nyaho kana migawe Quran, matak lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina baturna, lekoh nuding baturna, lekoh nganyerikeun sasamana. Nah Quran nu mana nu keur dibuka karek Quran cek hurufna can Quran numutkeun hirupna. Cicing. Quran cek hurufna can katempo Quran hirupna. Huruf alif ba ta sa budak leutik ge bisa kudu hirup atuh eta teh bismillah gerah hirup dina awak bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih ta eta huruf bawa kana hirup sing hirup ieu hate nyaahan asihan deudeuhan dabongan ngomong bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur asih rada ngewa lamun urang teu boga sifat nyaah jeung asih. Ngaji huruf alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah atuh hirupan eta alhamdu dina awak tong asa kapuji dina hirup da puji mah nu Gusti ieu mah deuk tahajud wae nyeun status OTW tahajud. Sedekah infak ka batur kudu we dipoto cepret foto geus dipoto teh nyieun status alhamdulillah parantos santunan. Nu dibikeun 100.000 beungeut batur di bibirang saumur-umur nanaon anu kitu duit lapur amal lain. Mana alhamdulillah teh hirup henteu awak. Beres salat di masjid, aduh hayang we ditanya batur teh. Malah eueuh nu nanya tujuk nerangkeun sorangan ti masjid. Kunaon eta alhamdulillah nepi ka teu neurak-neurak. Matak cek sepuh-sepuh kapungkur hampura ngaji huruf memang babari tah nu hese mah ngaji hirup matak huruf teh sing harirup atuh sehingga lamun huruf jeung hirup maka kadituna bakal hurip hirup huruf hirup hurip
keur kahareup. Naon alam kahareup? Akhirat. Matak jelema ngaji Quran, hirup hatena akhirat ge langgeng Pak nikmatna. Kaharti euy. Komo Rabbul Alamin mah, Rob teh panu ngajadikeun nu miara nu nyiptakeun nu ngadidik anu ngatik. Jadi pinter manusia ku Allah, daek manusia ku Allah, sagalana manusia ku Allah. Urang mah ukur jadi boneka. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa ge dibisakeun. Matak ulah sok ngaku nu urang, kabeh oge pamere wungkul, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, capetangna gerhana ge dicapetangkeun, leungit capetangna, cantang tu kuring bisa naon-naon. Matak gunakeun capetang teh keur ngomongkeun agama, lain ngocobrot ngomongkeun batur imeh. Lamun capetang dipake nyaritakeun batur, maka Allah bakal nyieun panghalang supaya manusia teu nyieun doraka wae. Naon? Barusuh nyeri huntu. Pan lumayan tukang ngocobrot ngomongkeun batur mah bere nyeri huntu pan eureun. Kahartos ieu teh. Karena kalau misalnya jangan pengajian telila atau kahartos di dia mah, ai balik di dia mah kumaha ibu deui we. Bisirek poho deui pek bae ah. Nah, kuring boga abah. Disebut abah teh guru. Da ai baheula mah pan ka guru teh tar nyebut ustad, tar nyebut kiai, tar nyebut ajengan, abah we. Cek abah kieu kade euy ngaji mah ulah eureun. Sanajan teu kaamalkeun. Cing teh nah abah pan ngaji teu keur amal, heuh kade. Ngaji ulah eureun sanajan teu kaamalkeun, hiji tangkal ge keun bae henteu buahan, nu minimal iuh-iuh. Kahartos. Cicing. Sebab yang bahasana bahasa filsafat, mun nunutan moal ngarti. Nah, mun cenah bae kitu ngomongkeun tatangkalan, tak kitu gitu. Ngaji teh tong eureun euy sanajan teu kaamalkeun. Jadi maksudna ngaji tong eureun sanajan teu kaamalkeun teh maksudna tuh hiji tangkal ge sanajan henteu buahan minimal aya iuhna. Tong dibabad akarna da moal jadi tangkal eueuh moal jadi daun eueuh moal jadi kembang eueuh ge moal jadi buah. Matak akarna nyatana kadaek, matak kajeun boloho tuluikeun. Kahartos. Ibarat jelema salat aing mah cenah hese husu deuk eureun we, ta eta teh teu ecreug hirup kitu teh. Kajian urang salat teu husu ulah nepi ka eureun tina salat, sanajan teu husu punten keun bae hiji tangkal eueuh buahan, pan minimal iuhna mah aya. Matak hakikat nu ngaran hirup teh kade, apal agama teu wawuh cara migawe, apal infak teu apal cara migawe sanggeus infak, matak geus infak teh jadi ria. Nepi ka leungeunna teh jiga nu cara rangkeul. Cinta kunaon eta panangan peperengkelan cangkel terus nyanakan sembako. Rujit anjir lala jelema kitu udah. Boga kongkorong jepret foto. Alhamdulillah 40 gram dari suami. Ongkoh alhamdulillah. Nah, mendingan banget ku saweui alhamdulillah teh. Jadi mendingan karya sorangan. Alhamdulillah 40 gram dari suami. Kumaha cek tetangga saha nu nanya? Saha atau jalma nu bakal menang ilmu teh, saha jalma nu bakal menang kebahagiaan teh, kolbun salimun, iwati jelema nu hate bersih. Matak urang teh dina raraga hate bersih. Bapak boga nafsu, kuring ge boga nafsu, saha jelema nu geus bisa perang jeung nafsu? Sok, bapak perang jeung nafsu, bisa teu? Moal. Mun ibu boga sifat panasan, sok perangan, sugan we isuk mah teu panasan, cadu bisa, moal bisa. Mun kuring boga sifat sirik kabatur hayang perang jeung sifat sirik moal mampu. Naha sabab nafsu mah datang nanti iblis, aya ngaran-ngaran nafsu ti iblis, urang kudu ngalawan raja iblis. Moal sanggup manusia mah lemah, matak elehna nafsu eueuh deui. Allah mere senjata. Naon senjatana? Doa. Matak pek ngadoa, ya Allah paparieun ka diri abdi hate nu husu, lisan nu dzikir, akhlak nu sae, ucapan anu merenah, harta anu barokah bari halal, umur anu manfaat. Tah bisana urang sodako, bisana urang infak, bisana urang ka masjid, bisana urang nuntut ilmu, tong ngaku nu urang kabeh ge aya perubahan nyata nu ngarobah adalah Allah, dan memang urang geus bebeja hayang dirobah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum geus hayang ngarobahna. Ari kitu mah panyakit sirik teu bebeja ka Allah hayang diingkahkeun. Heuh sirik we nepi ka kolot. Mampuhna urang ngalawan nafsu lain ku urang, tapi urang geus menta ka Allah hayang dileungitkeun eta nafsu.
Kahartos ibu. Ya sok we cobaan geus sok ngalawan sirik, da moal bisa. Anger we batur nyeun gedong ge. Nah hanya si eta. Ai jelema geus kotor hate mah da moal bisa nempo batur hade moal. Sahebat-hebatna Bapak Ustad di ieu tempat, ngul Bapak Ustad setempat ceramah bebeakan di masjid, sholawatan jeung sajabana hampura Pak Ustad disinggareupan ku jelema nu kotor hate moal kapake. Anger we jelema haben we ta Ustad beberewekan. Nu kotor hate mah geus moal bisa nempo alusna batur dan nu kotor hate mah hayang lalajo gorengna asli nempo nana gerhana moal lalajo ceramah na eta we teh di kopeahna. Hampura nya padahal lalajoan jelema mah lain jirim, lain jenis, lain wujud, lain bentuk. Matak paingan cokolot baheula jang ngaji teh si ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa, ngawujud dina bentukna. Tah ladang ngaji teh ngajirim dina diri, kudu ngajirim. Nah meunang jelema nu sok ngaji ngomongkeun batur teu meunang, jirimkeun na diri, ulah tahan bibir teh lamun hayang ngocobrot ngomongkeun tahan. Da moal matak bisul atuh. Ieu mah renyem sapoe teu ngomongkeun batur teh kuat panas tiris eta mah. Ngajirim na diri, ngajinis na rasa, rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang, bingung batur, bingung urang. Matak jalma nu sok ngaji mah jujur bisa ngarampa kasusah batur. Batur tedahar di tepungan kunaon euy dapur teu ngebeul, nya eta urang teh teu boga beas, salaki eueuh, duit eueuh, deudeuh teuing tugas urang mere ka maneh anyar panen, yuk cokot ka imah. Geunahnya lamun aya jelema kitu nya. Nusangsara teu menang BLT, ternyata ibu menang BLT, datang ke kades pak kades punten moal nampi mama imah boga sawah boga bodak ke sakola, ternyata aya tatangga anu teu kaberekeun bae pak kades tong matak jangar data emak ngan duit mah urang bikeun ka ditu nu aslina da itu anu bagianana tah eta nu ngaji teh dengekeun. Lain ieu mah jelema beunghar kokoro hayangna teh dibere sia eta tah kitu keprok. Eta teh keprok teh kudu masa teh. Bahkan RW RT dicarekan, RT gelo, RW edan betul menang BLT urang teu, gedong boga, sawah boga, budak sakola, duit aya, nah ngarep-ngarep pamere. Da lamun bener urang jadi jelema beunghar kudu sadar diri, baju gonta-ganti, imah wawag. Budak sarakola kabiayaan, datang BLT tolak, moal narima. Nah, bisi ieu keur yatim, bisi ieu keur miskin, moal nampak pangmikeunkeun we ka ditu. Tah eta beunghar nu saaslina, ari ngadoa kalau hayang beunghar, ari kahareupeun pamarentah ngaku miskin, munafik hirup kitu patut eta. Ieu teh ceramah kieu teh geunaheun keur Pak Kades. Hatena mah bari seuseureun teh kieu lebok kitu teh hate. Dari anjeunna mah moal mungkin nyarita kieu ieu urang mah paduli teuing we. Nya. Lamun jalma geus cicing dina bersih hate bakal cicing dina alam kosong. Ari alam kosong teh naon Pak? Alam teu boga naon? Har. Ari urang boga naon? Mangga emutan. Urang boga naon? Nana gerhana cek batur boga ilmu, kuring nama da teu boga, da ilmu meneti Allah pamere, ti kuring mah tinggal migawe, jadi mata ibu lalajo kuring teh sebenarnya keur katipu teh. Mata ieu teh nu hadir teh kabeh paralsu Pak Ustad. Ieu teh nu hadir teh paralsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on, sesengitan ongkoh. Jorojoy kuring kabita demi Allah henteu. Nah, mah gejeng teu kabita sabab ieu mah beungeut nu palsu. Make up, blush on, baju alus palsu. Nu asli ibu nu mana? Nu di imah wayah kieu, daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, dikeugepan huak kieu bau kelek. Ta eta aslina mah. Otak cek kuring teu kabita ku nu panempo ieu. Deh, ieu mah wajar we deuk pangaosan sesengitan ge coba di imah cek salah kieu kuat huak kieu bae atuh boga budak geus 5 kagok teuing, beuki mah letak ku sia kitu. Palsu. Nu hajat asli palsu, sok urang bongkar palsu. Pan loba duitna, heueuh loba, tapi penting geus loba bayareunana. Palsu. Pak Kades asli palsu, jadi kades terhormat, jadi kades berharga, sisirah keur mikiran MBG sieun loba nu karacunan.
Gening orang teh cicing teh keur alam palsu lur. Nah nagerana asli palsu, palsu. Teuing ustad di dia mah meureun asli, ngan urang mah sadar keneh da palsu. Palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh, nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah, eta mah beja di beja-beja, beja tina Quran bejakeun ka batur pan dipigawe mah acan. Nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah, eta mah beja di beja-beja, ta ibu lalajoan lamun kuring praktekna. Tinggal Pak Kades naik ka lur panggung sae ceramah teu kudu kitu, urang teu kudu nyaah ka fakir miskin. Di dia teh seueur pisan fakir miskin teh. Tuluy kumaha? Ayeuna mah abdi bade usulan kanu hajat, amplop ulah dibikeun ka salira. Cing tanaha kades bet kitu peta pancek salira kudunya ka fakir miskin urang bagikeun we amplop keur salira urang bagikeun ka fakir miskin da abdi mengagu kana ceramah salira kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon atuh hanas datang teh nu ngadengekeun palsu nu ngomong ge palsu atuh saha nu aslina dan nu beunghar ge paralsu aslina mah dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji hayang dua pan sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB na kabangkeun keur melaan kapalsuan teu nepi ka rudet kitu imah dua mobil dua taong sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul seperti ibu we poe Minggu pan bungah pan poe Senin mah teu pati bungah naha datang nu make saragam ka luhur bodas ka handap hideung ning ararasup kana ganggang tuluy geuning narangtung limaan aku bersumpah dan berjanji bikeun kakak jeung KTP tah poe Senin teh tah keprok kitu anu baru hutang ka dinya mah teh matak hirup mah tong sok legeg da palsu nah urang legeg-legeg teuing ku kapalsuan ibu nyebut alus ka salaki da lain salaki nu alus tapi ibu teu nyaho gorengna bener Pak ibu nyebut alus ka salaki hampura lain salaki nu alus ibu teu apal gorengna biasana nu nyebut alus ka salaki teh hampura karek saminggu karek 2 minggu alhamdulillah cara ge abdi mah jujur beak teh karep pan ayeuna mah karaos gedebulna nya matak lalajo jelema salah tong sok hayang ngomongkeun kasalahan batur naha aya kauntungan di balik jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna tuh ku kapanggih eureun teh nu paling paur ieu nu datang boga salah teu kapanggih dedeyeun balik ti dieu ge pan bapa baheula pernah beger kapanggih ku pamajikan nepi ka ditonyok irung getihan nyengsol ongkoh pan nepi ka detik ayeuna cadu deui beger naha ditonyok irung tah nu paling paur anu beger teu kapanggih ayeuna engke geus kolot ku rumuy aya budak tinu ngora jelema salah tong disalah-salah naha aya kauntungan di balik jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur urang boga salah teu kapanggih akhirna dedeyeun kahartos ibu matak tong sok ngocobrot kana kagoreng patutan batur teh kumaha lamun ibu boga goreng diomong-omong ku batur ngeunah henteu kunaha atuh sedih ah geus kolot nyebutkeun resep na teu euy hirup teh teuing resep cenah apaan ngomongkeun batur teh bari teh geus kolot sakedeung deui eueuh ti dunya rek dibabawa doa dosa eta cing areureun atuh areureun kikituan teh hese penta ka Allah ya Allah icalkeun panyawat manah abdi sirik pidik jahil kan ya istren panastren dudupak rudupak teu kaupan cegukan da hate teh bakal robah sorangan lain urang nu ikhtiar lain urang nu usaha tapi Allah langsung ngaleungitkeun panyakit eta bongan urang geus bebeja hayang dileungitkeun da ieu mah eueuh doa hayang dileungitkeun kitu we ngadoa teh ya Allah beungharkeun abdi kusabab hayang beunghar wae kitu we diulem ceramah kana duit we lompatna teh lamun macul kana buruhan we lamun neangan mitoha nu beunghar we naha dunya nu jadi kiblat coba lamun nu tadi icalkeun panyawat abdi panyawat manah abdi sirik pidik jahil kana ya istren panastren dudupak teu kaupan cegukan punungan jeung panas baranan isuk robah hate ulah ngaku ku urang ternyata Allah hadir ngarobah hate urang sabab Allah nu maha mulak malikeun sing rada mebes atuh ka jero ngahartiekeun ayat teh. Ieu mah ari ngomong bismillah ari teu kata tangga goreng wae sia tah. Atuh bismillah nu mana nu keur dibaraca. Paingan cek ilmu kolot jang ngaji teh sing balik bismillah teh bisa ngapung. Tah cobaannya ku pahancip. Balik ti dieu maca bismillah tuluy ngoloyongkeun awak sorangan insyaallah maot pahancip.
Da ngapung teh lain ngapung awak tapi ngapung rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asma Allah nu maulas tu maha asih. Rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, bingung urang. Jadi jelema nu maca bismillah bakal katempo nyaahan, asihan, dedehan. Tah ngapung teh. Jang maca bismillah teh anjing dek ngegel moal tulus. Cobaan ngerasok aya anjing baledog ngegel. Jadi naon atuh maksudna bismillah anjing dek ngegel moal tulus? Heueuh anjing lapar pasti butuh dahar. Alungan we ku ibu isuk ngegel moal. Tah eta teh bismillah. Nya lamun dibongkar mah urang teh kana ilmu bismillah teh acan nepi nya. Boro-boro 30 juz Quran bismillah wae teu pigawe. Aduh. Kunaon ungek-ungkeun teh ka harti teh ka siniran teh. Bisi aya nu ungeukan tunuh balik atuh ka itu. Batak hate kuncina teh. Lamun cicing dina alam kosong tah hampura. Nu bakal nyician ilmu kana awak urang asal cicing dina alam kosong lain sakadar Quran, lain sakadar hadis, lain sakadar kiai, lain sakadar ustad. Sato nu panghinana anjing ngaranna keur jelema nu kosong hate, sato anjing bakal bisa jadi guru. Atak urang mah panggih jeung nu miara anjing tara pernah dicarekan dan nu maraban manehna nu lieur manehna nah mah jeung kudu dicarekan ku urang malahan panggih jeung anjingna punten we cintepun guru eta ka anjing ceuk tatangga teh rada gelo jelema teh cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah urang guguru geura sok ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing san najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna bibir jelema mun geus ngahina batur nganyerikeun hate batur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur lain well mikir najis anjing bisa dikumbah kitabna Kitabul Gumarom jilidna jilid kahiji hadisna hadis kahiji bab naon bab dilamot ku bibir anjing. Najis anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna bibir jelema mun cahina batur ngaledek batur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur bener matak wayahna bubar teh dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Ngarah dianggap nu gelo kabeh ulah urang wungkul atuh ibu lalajoan sok hayam maruk teu era awak ibu ku hayam kudu era ku hayam matak tong daroraka ge ku hayam wae eleh. Bulu hayam pan jadi kok, dagingna pan sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna eker aduk, atu tulangna pan ibu kaum sebelah. Eta hayam kabeh manfaat, coba manusia. Enjing-enjing ngenog, juk dagang genog ibu di warung batur, bangkrut. Matak hirup teh kudu rada era ku hayam. Hileud, pan jelema sieun ku hileud. Tapi hileud aya proses pak cicing dina dahan muntel dirina teu dahar teu nginum aya manusia teu dahar teu nginum naon ngaranna puasa ban teu dahar teu nginum puasa ban tah hileud ge ternyata puasa pak tina hileud pika geuleuheun tina hileud pika rujiteun tina hileud pika rujiteun tina hileud pika sieunun cicing dina dahan muntel dirina kuramat lanca bijil jangjang ngaranna kukupu jelema ngewak kana hileud tapi resep kana kukupu cing ladang ngaji teh kudu kitu atuh mun batur ngewak ka urang ulah waka amek kanu ngewak balik ka awak urang buah akhlak urang pika ngewaeun batur mun batur baeud ka urang ulah waka ngomong-ngomong baeudna batur bisi jadi dosa balik kana awak urang heuh aya tingkah laku we nu butuh baeudna batur kitu atuh bapak oge lamun pamajikan baeud tong waka ngomong pamajikan baeud da salah bapak asa di be eta budak labuh deui tah tong ngeunah teuing seuri lamun pamajikan baeud pak hampura entong nyalahkeun pamajikan salahkeun awak sorangan bisa jadi aya kurang moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Da ibu ge moal baeud lamun salah kina bageur. Ieu mah nitah nyangu beasna eueuh, nitah masak pasakeunana eueuh, titah balanja duit teu dibere, ongkos titah dangdan nu dibikeun sarangsang kawung. Dek balik kumaha matak mah jeung ibu baeud teh eta teh demo, matak bapak kudu sadar mun pamajikan baeud tong loba ditanya, mun ditanya jadi ngamuk, kunaon baeud? Ku sia. Kalah beuki piamekeun. Pertanyaan anak karena awak aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang tong waka nyalakeun pamajikan da sidik urang teh pamimpin mah landung kandungan lain aisan
Gerak rampak ku bapak tuh tempo karung geus eueuh beasan, tuh tempo dompet ge geletekan ukur 5.000, budak ngamuk hayang jajan duit eueuh. Tah sadar we bapak kana kasalahan mah aya ieu teh acis 2 juta kanggo mama jebrot bikeun nuker baeud dibere duit langsung nangkep lain teh tadi. Pan cager harita keneh. Keur naon urang nyalahkeun batur tanpa sadar kana kasalahan diri sorangan. Kahartos rupina. Ibu dibaeudan ku tetangga, tong akan nuding tetangga baeud ka ibu. Tapi na awak ibu aya kasalahan nu bisa jadi tetangga kasihkeun ku ibu. Lamun hamin tara barang bere, lamun masak ukur seungitna. Lamun gede milik ukur ngariung diulem tara meujeuh si itu baeud ka urang ge geuning laku lampah urang. Aduh. Mata kirup tong legeg-legeg teuing ukur disebut batur. Nana gerhana disebut Ustad Kiai teu sararudi. Kunaon kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur, saban geureuh kana dosa batur. Tah punten da ustad mah lain eta fungsina, warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Coba ngacung ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya ustad baru sampean eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager pan ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha Nabi diwariskeun ka ustad jeung kiai, tak kuring teh cenah ustad pewaris Nabi. Jauh teuing. Penta we jamna dibikeun moal halus, awakna pengajian hate mah suudon kitu. Amit-amit ya Allah. Banyak urang gitu nu pengajian teh bararesi hatena karek dijebak. Ieu jam penta ku ibu dibikeun moal, kumaha ceuk ibu bieu teh? Teteh suudon, menta acan, geus nangtukeun moal dibikeun. Kumaha Bu? Akagok, pokoknya jawaban pertama itu yang jujur. Lamun ieu jam tangan kuring dipenta ku ibu teu dibikeun, tak ibu tong nyalahkeun kuring, tong lalajo kasalahan kuring, balik kana awak ibu sok. Balik kana awak ibu. Mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Tak geuning. Lalajo kana kasalahan batur teu sadar kana kasalahan diri sorangan. Kunaon ibu hidang henteu? Palebah batur nu salah bibir gandeng ngomongkeun ka goreng patutan batur teu sadar kasalahan numpuk di awak urang. Kudaek nyalahkeun batur ge geus salah. Batur salah butuh bener. Lamun memang urang bener oncoran jelema salah. Ieu mah urang bener nyebut salah kanu salah. Deuk iraha benerna batur lamun tanpa dibenerkeun kudu bener. Pek hanca dan itu mah kalakuan sararea gitu patu teh. Aral atuh da. Nya. Kene kalem ceramah manu kieu we heula. Tong ka luhur-luhur teuing bisa dikataekan. Nu enteng-enteng we nu ibung ungeuk bari sadar bari kasiniran atuh balik ngomongkeun urang. Paling kita salah kita nanya, ti marana pangaosan sa ustadna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Nepi ka teu euy. Teu kireum hirupna teh. Kuring mah datang ka dieu ge Pak, hiji diulem dua dibayar. Matak tong pati dihargaan ustad jauh mah. Tong ustad jauh mah tong pati dihargaan, datang lagi diulem jeung dibayar. Tah nu kudu dihargaan ku ibu teh ustad nu deukeut, ibu maot ditahlilan ku nu deukeut, ibu gering minta doa ka nu deukeut, ibu tahlil dipimpin ku nu deukeut, hargaan mah nu deukeut ceuk. Ieu mah ka nu jauh nepi ka ngahargaan nu deukeut kuat dianggap ustad kukut sok. Cing teh ibu sahanunya ieu na nu saramana ustad kukut kuat dianggap anak eme. Punten tat bisi di dieu aya nu nyebut ustad kukut si eta maot antep tong ditahlil anggat cenah tahlil sorangan antep. Nu kudu dihargaan sebenarnya lain ustad nu jauh. Kuring mah jauh, teu ngarep-ngarep dihargaan ku ibu, teu ngarep disanjung ke ibu, teu ngarep dipuji ku ibu, gerah sanjung gerah hargaan mah tah ustad nu deukeut. Ulah sok ngagedekeun jelema gede, minterkeun jelema pinter. Ngabeungharkeun jelema beunghar. Pan teh usaha Cina mah kitu, tong ngagedekeun jelema gede, tong minterkeun jelema pinter, tong ngamampuhkeun jelema nu geus mampu. Nana gerhana pan Jawa Barat teh kukurilingan ya teh diulem ku urang dieu ge moal burung ceramah di daerah mana we tak artina kuring teh anggap geus gede ngagedekeun jelema gede
Jelema geus gede digedekeun, tah teangan ku ibu gedekeun mah jelema nu leutik. Saha eta nu leutik? Nyitak di dieu ajengan, nyitak di dieu ustad, edarkeun ku ibu jadi gede lantaran tinu leutik. Tak kitu kuduna mah lain ieu sa ustadna dina gerhana breng jelema datang, sa ustadna nu deukeut mantog sia tah asal lieur bangkong. Pek kan wilujeng kasiniran paling tadi ulem deui paduli teuing ah. Ari TNI polisi dihargaan, ari hancip henteu. Ku TNI ibu ngahargaan, Bapak TNI bade ka mana? Bapak polisi bade nah dihancip dasar wah hancip oge. Tempo we saragamna. TNI dihargaan, polisi dihargaan, apaan hancip ke kepanjang tanganan dari TNI. Pan Siskamling sistem keamanan lingkungan urusan negara urusan TNI urusan pemerintah urusan polisi tak urusan RT urusan hancip mata hancip ke sarua darajatan jeung polisi ieu mah aduh ibu-ibu ke polisi ngahargaan TNI ngahargaan coba ka hancip mun keur baris teh geuning aduh itu tentara deket ti indung sok ngomong sok keheul atuh da hargaan teh tong nu jauh tapi nu deket. Tuh si bapak tuh anu pangkatnya tuh naik-naik gulung Pak Hancip tuh asli ya matak ngaji teh lain ukur ngaji Quran da Quran teh kudu jadi ukuran jeung ukiran ngaji Quran pek tuluikeun sing alus ngan wayahna Quran sing jadi ukuran hirup Quran teh sing jadi ukiran hirup ngomong tong jang jejeplak bisi batur kasigeng. Ya masih dik batur teh hideung alah tutung. Pan sidik batur teh tara salat beletuk aduh si kafir. Tong kitu. Batur tara ka masjid. Wah oi, nyieun masjid tamuh geus siantara kos pasaran wae arusian atuh oi. Tong sok kitu tanya awak na memang tiba heula ka masjid teh henteu pernah ngedul bisa jadi ka masjid karek saminggu ai panatik ti bareto. Dah hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge nu karasa. Nah ieu ladang pengajian geus karasaeun ku tetangga. Ieu ladang pengajian geus karasaeun ku tetangga. Teu percaya. Nu katempo ibu ngaji, nu kadenge ibu pangaosan. Karasaeun ku tetangga. Ladang ngaji pedit anger, hohoak anger, suntak-sentak anger, goreng jeung dulur anger, pasea jeung tetangga anger. Ngaji nu mana ibu? Aduh, bari maranehanana teh nu kitu teh. Tuh, kartos. Ukuran, Quran teh sing jadi ukuran. Kedua, Quran teh sing jadi ukiran. Ngingkigna ibadah, make bajuna ibadah, ngomong ibadah, maka jalma kitu geus jadi madu cicing dina agama. Ngaran-ngaran madu boro-boro jelema sireum ge datang. Kunaon omongan urang batur ngadon ingkah, ngadon geuleheun, punten tong nyalahkeun anu ingkah, salahkeun awak sorangan, ngomong urang patrawalik, pait. Nu teu ditiung teh kafir, pait Pak. Matak naon ulah kitu. Teangan metode anu matak ka ditu genah ka urang genah. Kahartos ya. Da jelema fanatik mah ibaratnya kelan bal di baladogan karena temok candang tuh ancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak jelema nu fanatik mah punten dicirian ku batur, cikan hayang lalajo anak manehna ai ka anak batur nuding wae nyalahkeun cengan hayang nyaho anak manehna. Ternyata anak manehna leuwih ancur kumaha cik itu lebok. Kahartos. Matak hirup ukur disebut. Nama ge jeung kudu lege. Matak kuring mung disebut ustad ge matak bisi anu hayang kop mere tah. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, matak tong lalegeg nu jara di pejabat ada disebut ku rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Aduh. Rakyat teh geus teresep kana loba janji eueuh bukti, loba waos nyorosos tanpa buktos. Paribasa mensejahterakan rakyat, rakyat nu mana nu geus sejahtera geuning nu puguh mah bebongok sia we nu sejahtera mah. Heuh ibu teh satuju kana omongan kuring. Ngarah ditewak sararea.
Ukur disebut nah legeg Pak. Nah gerhana teh keung Pak, demi Allah keung. Bengka ditu bengka dieu. Pokoknya mah. Batur warawuh ka kuring, batur nyanyung kuring, batur ngahargaan kuring, bawa ke hareupeun Allah, bawa kuring lain sasaha. Aduh, erana bebeakan naon hartina kuring terkenal, naon hartina kuring disanjung, naon hartina kuring dihargaan, lamun hareupeun Allah kuring dihinakeun. Bener. Matak mending oge poek ti luar caang di jero daripada caang ti luar poek di sok we imah pareuman aya naon maka jeung di pareuman sieun katempo batur pan keur naon eta. Caang di luar, poek di jero. Lamun aya imah poek di jero caang di luar, urang curiga aya naon di imah eta. Biasa nu keur bobogohan. Poekan cenah bisi aya nu nempot di luar, caang di luar ngan poek di jero, talung keneh poek di luar caang di jero. Kahartos. Masjid badag eueuh eusi, heuh teh caang di luar, poek di jero. Heuh masjid ieu tah. Pak Dulit teuing dah heueuh atuh. Paling rame nanti Jumaahan deh. Ya Pak Ustadnya. Tuh untung Pak Ustad ungek jadi lamun anu nanyakeun ti saha sumber ti Pak Ustad urang. Tah ieu pengajian. Kade ulah caang ti luar poek di jero. Ai jelema loba nu ngaleut, ai ngarti eueuh. Jadi judulna teh kitu ditanya teh, saha deui anu ceramah? Nana gerhana, kumaha kitu? Urang mah ngefan. Ngarti mah teuing teh. Nu penting mah dipoto we, meureun dipoto. Aduh. Nyoba. Aduh. Cicing urang nyieun logika teh dia ieu. Ieu naon? Aqua sabaraha hargana? Sabaraha? 3.000. Ieu bisa disulap ku abdi jadi 100.000. Piceun caina ganti ku madu. Ieu cai 5.000, piceun caina botolna antep gentos ku madu jadi 100.000. Geuning jelema teh teu lalajo botol, lalajo teh eusi botol. Matak rambut gondrong bukan pembohong, alus hareupeun Allah mah kajeun buukna gondrong Pak Duli eta mah karesep. Rambut gondrong bukan pembohong, hareupeun Allah jelema jujur daripada dijas make dasi sepatu alus, jabatan luhur, duit loba, duit negara dicapluk bangsat nu kitu patut mah. Kala. Aya si Abah ungek. Bah kunaon ungek-ungekan wae. Sok ku ibu tinggal ti mimiti nepi ka anu. Abdi hariwang bisi Abah tikus ruk. Namanya Zoom goreng ngobrol, alhamdulillah bagja. Ngobrol jeung pangaresana ajeng anu aya di ieu tempat. Namanya ngobrol pisan, bagja. Muka jate diri cing teh urang teh saha geuning Abah. Hareupeun batur terkenal ari hareupeun Allah ma wallahu a'lam. Dieu pan bieu teh tina obrolan teh kieu, jalma teh kudu alus salatna, diajar ilmu fikih kitu meureun. Tapi wayahna tina alus salat bawa kana alus hate, tina alus hate bawa kana alus rasa, tina alus rasa bawa kana perilaku. Matak jelema salat mah tara mungkin ngomongkeun batur, alus salatna, alus hatena. Salat alus tapi tetangga nyeri hate ku bibir urang, salatna alus tapi tetangga teu akur jeung diri urang, lantaran nyeri hate ku bibir urang, berarti karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Nah teu keprok. Kasih geng gitu. Bacaan salat alus kabeh ge wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati lamun ruku subhana rabbiyal azim. Kabeh ge barisaeun eta mah ngan wayahna kudu alus ucapan saenggeus alus bacaan. Ibu nu sholawatan cikan kumaha tah? Salatullah salamullah etah ala Allah Rasul. Sing tarik aing ngomongkeun batur cocorowokan iki teh. Salatullah salam empak timpa dembah, empak timpa dembah, empak tempa dembah, empak tempa dembah, empak dembah, tebang pang dengda, empang tempi dembah. Tah ieu hade qasidah teh teu kudu loba kieu, ku sorangan we. Pertanyaan, genaheun eta sholawatan? Heug. Kabeh nu maca sholawat digenah-genah eta mah karek ngapalkeun genah.
Lamun ibu hayang dibawa sholawat kana hirup genahna bacaan sholawat kudu genahna ucapan sanggeus maca sholawat balik ti dieu kasalaki jadi hormat jeung tatangga silih hargaan jeung dulur teu oleh akur ulah nyegeng ku perbuatan tah sholawat teh geuning bawa kana hirup make jeung keprok teuing ieu mah di masjid sholawatan digenah-genah datang ti masjid peda salaki sare wae atuh eta sholawat kuat eueuh langsung. Da teu kudu diterangkeun ku kuring demi Allah sebenarnya. Namanya ge kuring ngeunteng, kuring ngaca, kuring nguping, kuring ngadangu. Pangarasa nu neme ngobrol. Lebeut elmuna teh. Teu kudu diterangkeun ku kuring semengan ibu kudu rek ngadenge. Ya udah teu cara kanu jauh. Kanu deket mah aduh dua jajar, nu dua api-api ngongompolan teu datang deui. Kantenan anjeunna gaduh marurang kalih bari malah santren 3 saurna urang kalihna teh ieu bungsu teh nu mana deh poho deui tadi teh nu sasalam ieu nya mas santren di mana di payun teh Cipongkor ieu alhamdulillah aya generasi ari ibu da ayeuna teh generasi pi ustadeun teu rada hese cobaan we pindah ustad taraweh moal jadi teh sok eudeuh ku hancip matak hancip eueuh loba keneh nu hayang jadi hancip kades eueuh loba nu hayang jadi kades mana buktina eta kampanye opatan berarti harayang nah ada eueuh nu kampanye hayang jadi ustad Pak matak punten leungit ustad pakudunya ingeung kaayaan nagara teh ingeung kaayaan pamikiran teh ingeung kaayaan lemur teh leungit ustad teh matak sing nyaraah ka ustad teh dengekeun imeh pakudunya dulur ajengan teh pakudunya iya aya murang kali wanter sok engke deui mah cenah ceramah hareupeun ibu atunya teh cenah eueuh anu protokolna neangan budak kadar eta salah saeutik tong saban geureuh nah hanya jadi protokol ngedeg-deg maneh sok naik ka luhur sok naik ceklan ieu mik moal teh asyalah budak aya kahayang, budak aya kabisa, kadar eta kacaletot basa, tong sok saban geureuh Pak. Budak geus sanggup nyekelan emik, budak geus sanggup naik ka luhur, budak geus sanggup nyieun hadroh. Coba turun kabeh itu cenah datang ka dieu teh. Moal teu totos ieu ku si itu. Matak jadi umat Islam teh tong saban geureuh wae kana komen pagawean teh. Persib eleh, kuat dicarekan bodan hojak. Teu balik pelatih teh, cerug pelatih. Maneh atuh ka ditu meng baljug. Moal teu aya keur lumpat eueuh keur najong. Matak jadi jelema ulah loba ngomentar ka batur bisi ditanya benerna urang can bisa. Salah hoy, kumaha benerna? Heuh dagor ibu. Ibarat bapak nyalahkeun ka pamajikan, salah ngumah wadah teh. Kudu kumaha atuh bapak? Heuh cokot langsung baledogeun kana huluna. Urusan nyalahkeun soal enteng, tapi mere contoh benerna urang ge can sanggup. Kahartos ya. Tuh, pek guguru tina hileud. Deuk guguru tina naon? Tina oray, edeuk hosok. Pan oray teh ganti kulit ngan ngaran anger oray. Ganti kulit ngan ngaran anger oray. Jeung bisana ge racun oray mah teu ganti. Kajian ganti kulitna, jadi herang kulitna, jadi pantas ditempona, kekeh bapak digegel mah maot Pak. Matak bisi di aya lalaki anu boga mantan, kajian si itu geus glowing, kajian si itu geus ya kekeh hatena mah rujad. Matak geus tong inget-inget mantan liur. Nah, jika dende kala ya budak hadroh rada seserian, kunaon aya nu boga mantan? Gitu bisi urang boga mantan kan we ganti kulitna jadi glowing geus lah tong kabita deui tetep hatena mah anger nu bareto oray oge ganti kulit ngaranna mah anger oray tah pangaosan teh ukur ulah samet ganti tiung ganti baju ari hate teh ganti-ganti naon beda jeung si eta ngeleor sia tah sok deuk guguru tina naon deui sok edeuk tina muning sok paingan cekolot baheula teangan pamimpin teh budak angon pan budak angon budak setepak
Muning badak dituntun ku budak angon, gening muning nuturkeun ka budak angon. Da budak angon ngarti kana kahayang muning, lapar di paraban, mun panas diiuhkeun, mun hayang mani di bawah kawalungan. Muning badak nuturkeun ka budak angon ngarti kana kahayang muning. Rakyat ge odok nuturkeun pamarentah, ngan pamarentah kudu ngarti kana kahayang rakyat. Lain loba janji bukti bosan guys. Ayo kampanye juga nunya ini 11 abdi lamun abdi jadi insya Allah geus hianat sia tah. Da rakyat memungeun boga jam 11 M mungeun. Pan si itu mau bogaun 11 M, coba 11 M bikin ka rakyat tuh loba jompo teu boga imah pangnyeunkeun, loba yatim teu sakola pek sakolakeun, loba madrasah anu ancur pek pangnyeunkeun. 11 M Pak can nempo urang mah eta pejabat nepi ka aya nu boga jam 11 M, aya rakyat dalam keadaan kalaparan mikir one sia teh. Jika nu hayang dieuneuk-euneuk pager ting. Heuh ieu teh ibu teh satuju keprok teh. Heuh ceuk abdi ge komitmen satuju ngarah ditewak kabeh. Itu ndak nyata deh. Nya. Alah ampun ya. Mata hirup ukur disebut. Cicingna agama kudu nyaho gawena agama. Cicingna ilmu kudu apal gawena ilmu. Cicing dina Quran kudu wawuh kana gawena simpel dah, simpel. Mun cek Quran tong ngomongkeun batur kaput bibir teh. Mun cek Quran tong papolotot peremkeun panon teh. Lamun cek Quran urang panas bejaan hate teh. Mun cek Quran ulah ngalengkah kana salah cicingkeun. Simpel Quran teh simpel, Pak. Nitah bener nyarek simpel. Nah, atuh nyari urang. Matak lamun ieu palsu, saha aslina? Innallaha ma'ana. Jelema nu asli teh jelema nu hirup jeung Allah. Ari ieu pengajian jeung Allah, teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu. Tah, berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu netik teh. Nana gerhana ceramahna jeung Allah lain teuing. Ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Suudon geus 2 kali. Amit-amit Gusti ieu teh keur ngomongkeun bab hatena ari ibu teu cager-cager. Lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Catat ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Naon bedana duit jadi berhala modern. Zaman baheula Nabi Ibrahim nyacag berhala nepi ka rubuh, poe ayeuna ge cacag tah hate sing rubuh tina tujuan salianti Allah Rabbul Alamin. Urang ge kudu kasindiran dina salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, atuh. Atuh mun kitu mah janji ka Allah teh boloh hoang wungkul, wadul wungkul nipu we ka Allah. Hirup abdi, maut abdi, ibadah abdi lillahi ta'ala. Bubar ti masjid, ti mana mang? Masjid. Nah jadi asa kapuji hirup teh. Innallaha ma'as sabirin. Jalma anu hirupna jeung Allah mah lamun hirupna teu weleh sabar. Dihina batur sabar, diledek batur sabar, dituding batur sabar, teu dihargaan batur sabar. Naha da innallaha ma'as sabirin mah jelema nu bareng jeung Allah bari sabar mah geus hirupna ge geus lain di dunya, geus di ditu. Geus di akhirat dihina, diledek, dicaci tara ngalawan sabar. Allah mere buruhan tina ledang sabar. Naon sawarga matak hakikatna urang dihina, diledek, dicaci. Allah keur nyadiakeun sawarga tina buruh sabar. Matak isuk jaganing kitu balik ti dieu ibu nu aya nu ngahina, anu ngaledek tepungan isuknya. Urang geus ngadenge ceramah peuting na gerhana. Yen maneh ngahina urang teh Allah teh nyadiakeun sawarga. Sok we hina deui aing. Sok. Eta mah ngajak geluwut eta mah. Ibu seuri mah wajar ngan ieu aya beunceuf seuri. Nah memang na ngarti gitu budak. Tong milu seuri teu ngarti. Aya kolot mah seuri teh nya ngarti ngan aya budak babaraha katakanna ateuing urang. Bae. Alhamdulillah. Innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti. Ari Allah teh ternyata aya asma, aya af'al, aya naon?
aya asma, aya af'al, aya sifat. Cicing urang omongkeun hiji-hiji. Lamun hirup jeung Allah tah nuron kana sifat Allah. Lamun hirup jeung Allah narima kana keputusan Allah. Lamun hirup jeung Allah ngagugu kahayang hajat nyunatan. Naon beda jeung ngadudutan bulu kelek? Engke deui mah ngayakeun hajatnya ulem kuring. Hadirin kaum muslimin, kumargi Bapak Ustadz Parutus Sumping, mangga ieu acara urang kawitan dina raraga ngadudut bulu kelek. Taroskeun ka Pak Ustadz, hukum sunat teh jeung ngadudut bulu kelek teh sarua. Nah, ari ngadudut bulu kelek teh hajat. Da babari sunatan mah bawa ka dokter, bere 7,5, laser datang ka imah, pencit hayam, derba kakak, nyieun tumpeng, ulem barudakna, ulem tatangga, cenah bala kecerakan. Demi Allah 3 juta anggeus. Nya tada hayang dangdut, tah ulah nuding ka hayang Allah da malaikat tara joget. Eta mah ka hayang urang. Nya tah hayang bajidor tong nuding Allah, eta mah ka hayang urang. Nya tah hayang wayang golek, da eueuh malaikat nagog dina wayang golek. Eta maka hayang urang matak hukum nu bakal terjadi bubar hajat gede hutang nah nuding Allah lebok kahayang. Bener tuh Pak? Da kahayang Allah mah geus sidik atuh pira kadar disunatan. Heuda urang mah jelema boga jelema aya tah pek bae anggap ngahibur umum ngan lamun teu boga komo kokoro tong maksakeun komo anyuk ngahutang bubar hajat jadi bleh. Kakara urang pokona ceramah sacalewerena paduli nepi hayang nepi ka rabut nepi ka akar-akarna ngerasa ladar jelema teh. Ieu mulai salat jeung surga, pengajian jeung surga jeung tatangga gurger wae surga nu mana Ibu? Bener Lur. Keheul atuh da. Sarua disunatan teh. Nya jadi gugu kahayang na Gusti atuh niron kana sifat saha? Sifat Allah. Naon sifat Allah? Asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Hiji we tong loba-loba teuing da urang moal sampurna hiji we. Misalkan urang apal ya Latif teh Allah Maha Lembut. Lamun urang ngomong Allah Maha Lembut, nah teh kereng wae. Lamun di masjid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, datang ka imah teh sing lembut, beas eueuh sing lembut, salaki terus usaha sing lembut, budak mijah sing lembut, beas eueuh sing lembut. Lembut teu janji garabag. Ieu mah gurubug eta di masjid ya Latif datang ka imah kuat kereng kitu. Lalapkeun atuh sifat Allah teh kana awak tah. Punten. Bieu tadi bahas tadi jero. Taholi, tahali, tazali. Taholi, tahali, tazali. Taholi kosong, tajali, taholi kosong. Tahali nyicikeun sifat Allah kana diri. Tajali wujudkeun sifat Allah dina diri. Maka lamun ibu hayang tepung, hayang nyaho jeung Allah, gerak tempo jelema nu boga sifatna. Tapi lain Allah. Da urang mah manusia, da Allah mah maha welas asih, urang mah minimal boga sifat welas jeung asih. Allah teh maha kaya, minimal urang mah aya beunghar eusi hate kitu tah. Kahartos ieu teh. Lain ieu mah nu diomongkeun ya Rahman ya Rahim ai pedit anger. Nu dicaritakeun subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Lain genah di dia mah di sindiran teh babarakatakan. Tapi ada ibu seserian teh yang serikeun batur kan, yang serikeun awak sorangannya. Da ceuk hate mah kieu bebereukeut aing pisan kitu da ceuk hate. Niron kana sifat Allah. Kahayang kudu kahayang Gusti. Kaputusan kudu kaputusan Gusti. Neng putus minggu kamari jeung ka Bogoh tong jebleh. Dek naon make jeung jebleh dahar jadi mung sare jadi anu TBC mana teh. Putus jeung ka Bogoh sing inget Allah dek mere nu leuwih alus tibatan eta. Saminggu ka tukang putus peuting ieu ge aya sinyal nu datang nana gerhana. Cicing neuni mah tong milu keprok da teu hayang. Nya cenah Asep mah geus si Aki euih cenah kamari sabulan ka tukang. Nah da moal kawin jeung emak. Roream teuing urang kudu kawin jeung kolot.
Atuh kawin jeung kolot mah waktu sare teh bener kudu mencetan jeung ngabal seman. Aya nilai nu terbaik. Keputusan Allah. Ibu, bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot tampa. Nah, Allah mau ninga kana kaayaan hate ibu. Kahayang ibu manu kasep bari beunghar, ceuk pikiran bakal senang, bakal tenang. Kanyataan mah lain kitu, lamun ibu boga salaki nu kasep bari beunghar, 1 galak timuru, 2 WA loba dipariksa, 3 telat balik dicarekan. Coba jeung nu petot, deuk balikeun teu kajeun. Mata tah, wilujeng kanu pararetot. Aya hikmah di balik eta. Jadi manusia mah tinggal narima. Bulu panon geus pondok tampak. Pan ngeunah bulu panon pondok mah kucap kicep hampang. Ieu mah teu narima kana takdirna, lempeng-lempeng, elu-elu atuh nempo urang teh jiga nu berat kicep. Balik ti dieu marawa motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka nini aya teu halis manyangan nah atuh ibu-ibu repot mikiran halis nepi ka deuk ini teu kuat dilakli ku patlot teu nyaho balik ti dieu pasti ajeung salaki leungit hiji tong sok ngarerepot diri manusia mah tinggal nampak. Awak genut duli cirina salaki nyenangkeun ieu mah leos ka kantor desa senam bapa nu TBC nah da eueuh nu senam make gamis nu senam mah prakatangtang prakatengteng orat kemana karep nah urang apa pernah lalajo di gor desa urang yang ngeluker make topi disieun ka panggih ustadna ibu nu senamna salaki anu hariwangna jeung deui geus senam 2 tahun teh lain langsing kalah kebeuki meber bapak. Da eta beres senam teh goyobod, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki beuki miotan, mikiran hutang urut baso. Matak geus sirup mah tinggal narima, nama gejeung kudu riweuh tarima we kodok-kodar pangeran, bener Bu? Irung pegek bae lah asal bisa ngarenghap. Daripada nurutan artis suntik, buk kokeng gede teu nyaho bengo lebok tah. Ari jieunan jelema jeung jieunan Allah atuh geus sampurna jieunan Allah, ieu manusia nepi ka asa kurang kana pangjieunan Allah teh. Tong gitu tampa we. Heuh nya tah mah kulitna hideung bae, teu burung payu. Loba geuning nu hideung boga salaki cinta mang kumaha mah kejeung ka nu hideung genah. Nama kejeung genah, bangsat ge teu tulus. Naon urusan antara bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadun seuri. Pugu bangsat ngagajeleng asa dicabarkeun huntu beungetan. Geuning eta aya hikmah, matak geus hirup mah tarimakeun. Ibu lalajo kuring aya teu merek pi ustadeun. Eueuh. Baju kieu, calana kieu, buuk kieu. Da ustad mah beri apal udang badag gamis ngangsar, sorban ngagaplek, penghargaan rakyat barareda mun kanu di udang kanu gamis mah aduh datang ustad teh wilujeng sumping al mukarram, coba ka urang saja jalan. Well, kuat eueuh nu salamualaikum hijo ge. Mun di udang, mun di sorban, daratang ibu-ibu nyungkeun doana kanggo pun anak, coba ka urang rabeng bieu nyungkeun dipoto kanggo kenangan. Aduh, keheul sudah. Ari ibu hirup di dunia aya kahayang teu? Hayang naon? Hah? Hayang beunghar. Leutik teuing atuh hayang beunghar mah keneng, leutik teuing. Keur naon beunghar di dunia tapi sangsara di akhirat, berarti leutik. Sok jawab hayang naon? Nu mahal hayang teh atuh nu mahal. Hayang salamet dunia akhirat. Lamun judul hayang salamet dunia akhirat dibere harta bakal bager keur nyalametkeun akhirat. Dibere ilmu ge bakal tawado keur nyalametkeun ilmuna di akhirat. Lamun hayang beunghar mah leutik teuing doa teh. Urang mah hayang salamet dunia. Kumaha jawabanana? Hayang salamet dunia akhirat. Mun ibu hayang salamet dunia jeung akhirat, akhirat mah nomor 2, tah dunia salametkeun heula, da akhirat mah buruhan nyalametkeun urang diri di alam dunia, buruh nanti Allah sawarga ngaranna. Lamun urang di akhirat hayang salamet, aya di dunia bisa capekeun, boro-boro menang buruh atuh. Ieu mah aya ongkoh ngadoa jiga nu nya hayang salamet dunia akhirat, jeung tetangga pasea, jeung dulur teu akur, kasalaki hoak, lain salamet nu kitu mah dikepret batur ce. Boro-boro akhirat di dunia ge geus dimusuhan ku sararea nya. Sok salametkeun heula di dieu ibu dengekeun. Da eta tuh kasalaki teh yeng.
mun salaki keur sare usaha sabulan saminggu henteu si Bagong molor wae. Boro-boro bakal salamet. Kumaha ceuk salaki naon mamah nyebut Bagong berarti sabebeting akang hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi nya anak begu saja. Rag-rag talak budak korban nu dituding Allah tong nuding Allah kalakuan urang nu salah. Atau kumaha lamun hirup rumah tangga hayang tenang ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu keheul ka salaki dikir heuh nyata ama ka salaki dikir tong ngomong-ngomong Bagong dikir ama ka salaki tagogeun banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama kana cekek saeutik yasin pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup kebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang panggih ieu teh nanagerahana teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah. Aya jalma ka masjid dituturkeun sugan we jeung Allah pek teh bubar ti masjid jadi pelak canggeng asa aing pang masjidna ieu lain jeung Allah geuning jeung sombong sia tam. Aya jelema ahli infak panyete jeung Allah ternyata infakna teh kitu we ria geuning hayang dibeja-beja. Nah jeung teh lain jeung Allah tapi jeung ujub ieu teh kuring teu keur neangan jelema nu jeung Allah. Ibu hayang salamet dunya ari ibu boga budak hayang naon ka budak hayang soleh pertanyaan ibu enggeus nah atuh mah jeung hayang ari ka budak hayang soleh ari sorangan rudet wae deuk soleh kumaha lamun eueuh contoh ti urang inung bapa adalah contoh anak sebagai saksi matak lamun hayang boga budak nu soleh inung bapa contona anak sebagai saksina ceuk ibu hayang soleh ari ibu rudet wae nya kitu we akhirna alah arungeuk da sadarnya hayang boga budak nu ai budak teh pan lalakon heula lalakon budak teh dikandung gunung ngaran indung sabaraha bulan 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ibu ripuh ngandung teh ripuh palebah mana ripuhna nangkuban suksieun bitu nyangigir suksieun bahe nangkarak sedikan eungap ibu borosot budak tetangga ternyata aya kakurangan gebeg bakat aya bahasa geuning amit-amit jabang bayi nah lalajo kakurangan batur nepi ka aya bahasa amit-amit jabang bayi keung nangkuban suksieun bitu nyangigir suksieun bahe nangkarak sirikan eumah borosot budak ka alam dunya goyang getih raga ampir papisah jeung nyawa maot pingaraneunana tah lalakon indung ka anak nepi ka nyawa ditanonkeun punten bapa ulah wakasirik kana darajat indung da indung mah ku Allah diangkat ummaha indung bapa mangan hiji abuka bapa tapi darajat ibu nu tilu teu komplit lamun aya tanpa darajat bapa mata keukeuh anak teh kudu alus ka indung ulah alus teuing ka indung ai ka bapa henteu nyeri ngalahirkeun zaman baheula aya paraji aya mah geus eueuh paraji leos ka dokter teu kaluar wae ibu teu kaluar wae da eta loba teuing ngaleglegan pel KB pan pel KB teh aya zat handsome teh zat anu matak ngeunah barang dahar matak ibu-ibu mah tempo geus kawin wawag awakna teh da isuk-isuk ketan jeung mie atuh baso tuluy disanguan kapeting-peting wae balik teh ngahekak keneh sia eta teh pengaruh tina zat handsome zat anu matak ngeunah barang dahar akhirna punten nolol budak rada hese ngalahirkeun rada bangga tah tina pel KB teh babari budak lahir ngan kana beungeut jadi hunung pel KB teh Pak heueuh nu kitu hunung teh matak babari ruksakna ibu teh kusaha ibu diruksak ku salaki matak panggeuleuh-geuleuhna aing mah ka salaki lamun pamajikan keur ngiram ngadon beger sia eta mah ya bu kuat nista teuing sidi pamajikan keur kakandungan der mau awe sejen weureu jelema teh racun ku aing nu kitu mah singnya ibu keur ngandung teh sabab ripuh datang ka rumah sakit borosot budak kadunya goyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot perenana hese kaluar wae dokter nyokot gunting dikeureut Pak digunting krak toong nalika nyebutkeun krak ibu-ibu kat muringis coba bapak-bapak nu muringis kieu we kabeh oge da teu ngarasakeun digunting geura
Geus digunting budak keluar bali dikeluarkeun. Geus digunting teh pan nyokot jarum. Asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit dikaput. Eta aya dua perjuangan digunting melaan anak dikaput melaan maneh Pak. Mata kada menyala mun ngalahirkeun antep lah tong dikaput lah antep. Mel. Gandeng ah. Ngos atau tong dicaritakeun jorok atau mung. Digunting melaan anak, dikaput melaan bapak. Iya geuning pahlawan nu sajati teh. Indung. Hayahna bapak manu ka opat, kakara bapak. Matak paingan atuh bapak darajat hiji, indung 3. Paingan bapak-bapak asa keung nyingeurepan ieu mah da. Polisi kumis baplang, waduh sesentak hohoak eta polisi, angkat angan, sieun jelema ku polisi, datang ka imah, cek pamajikan, "Ti mana telat?" Oh. Pak Kades ge sarua. Wangsul teh dieu Pak Kades bakal ditanya ku istrina, "Nah, telat." "Apaan pangaosan?" Kumaha cek Pak Kades? "Atos. Tong diperpanjang." Ciut Pak. Iwati kuring. Terus sieun ku pamajikan. Da can boga. Indo, kumaha Pak? Neangan istri di dia. Jauh teuing ah. Jeung da nya tadi mah keur tegah teh asugan we cinta menang jodoh urang ditu. Pek teh ditempo nu hareup kolot wungkul teh sudi Cing atuh Kades engke masing mikir dihareup teh budak ngora bari pantes ngarah kapilih ku urang. Ieu mah kolot bari gagara moal budak ieu empet deui atuh hate teh. Nya oyahna engke mun dihareup teh budak parawan bari geulis tah. Nini katugang. Indung kakara. Atuh budak nu soleh budak nu kumaha tong jauh-jauh teuing Pak. Alus ka Allah goreng ka kolot, alus ka Nabi goreng ka kolot, alus salatna goreng ka kolot, alus zakatna goreng ka kolot, alus pidatona goreng ka kolot, alus maca Qur'anna goreng ka kolot, alus ngaji kitabna goreng ka kolot. Ku Allah teh ditolak kabehanana ge. Naha ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapa, murka Allah gumantung murka indung bapa. Matak alus ka Allah, alus ka Nabi sing alus kanu jadi indung, alus ka Allah, alus ka Nabi, goreng patut ka kolotna. Ceuk Allah ditolak salatna, ditolak zakatna, ditolak ibadahna. Naha Gusti mah kajeng ditolak. Aya indung nyurucud cai panon jeung bapana lantaran kalakuanana. Tah, matak budak soleh teh simpulkeun budak nu alus ka indung nyau dititah ku indung hararese ngagugu nyai ngomah wadah engke atuh mama coba janjian jeung bebengok ka bogoh nanti ketemuan ya bada isa di makam init bebengok budak ayeuna aral mata wayahna di dieu teh loba barudak cenah ngaji lah di masjid ieu lah mengpeng di dieu aya Pak Ustad aya Pak Kiai wayahna punya budak cenah ngaraji heuh pan ai ku ngaji mah akhlak teh rada diomean teh lain dikoncar teuing bener tad ajarkeun ngajinya eukeur wayahna bu ya isuk tah kudu lebar masjid badag mah di dieu bari sarana geus aya nu masantren aya ustadna aya kiaina aya budakna aya tempatna aya naon nu jadi alasan engke we nyengwan kolot sok ibu ge ngaji geus kolot balelolna beak ti karep geuning alif jabar a alif jri alif siu naon si teu teh ban betu kacau mengpeng ibu boga budak bari budak laleutik keneh bentuk karakter budak sing soleh di mana ngebentukna di madrasah di mana bentukna di pasantren ngan lamun di dieu pasantren aya madrasah pek ka madrasahkeun eueuh madrasah aya masjid pek ka masjidkeun mengpeng sarana di dieu aya batur mah hayang ngadirikeun teh hese aya budak aya guru masjid eueuh masjid aya budak eueuh budak aya kolot eueuh teuing budak saha jadi budak nu soleh teh budak nu bari nepo jam pan terenggosan maka jeung da urang nu camanah kumaha urang we teh jadi budak nu soleh teh budak nu alus ka indung ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot kunaon kolot teu mere ku teu boga ayeuna ibu geus kolot mere minta duit mere duit ka kolot ibu ceurik naha kolotna geus
matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mung pamengpeung aya da engke geus eueuh mah hanya sebatas doa nu diinitkeun ka ditu. Duit teu berlaku, baju teu berlaku, dahareun teu berlaku, nu berlaku mah iwal doa kanu geus maot mah. Matak jamin ti ayeuna kolot teh mengpeung aya, kuring oge kitu ka kolot. Ka mana cenah jang maneh buah dahar heula buah henteu cing teukeun bae pa. Deuk pangaosan sabarap anggung cenah ayeuna 3. Duh cenah meureun dina mobil teh moal teu heurin. Nah cing teh bapa mah jeung mobil heurin ho ari 3 panggung meureun dusna ge 3. Tah itu teh namanya hiji teh ditu jigan 2 ti dieu meureun. Eta mah pengharapan heula. Atuh eta mah aya bikeun eueuhna anu haja teu kuat kurang persiapan. Mangkaning kolot urang apaleun 3 jadwal, kolot abdi mangke teh megat di sisi jalan. Cenah budak apa tos sumping, parantos sing teh Pak. 3 jadwal, nya mana cenah nu 3na? Dihitung hiji-hiji dus pertama, dus kedua, dus ketiga. Tapi lamun aya hiji teh aduh dituding nah cenah jadwal 3 ngan dus hiji. Abdi meureuk ngomong we Pak punten jadwal kadua mah teu mere, deuk kitu we abdi mah. Daripada pi omongan jeung kolot. Tuh hayang ngahargaan kolot teh hayang. Mumpang meupeung aya keneh doa nu paling diijabah teh geuning doa kolot, ulah ika batur minta doa ari ka kolot tara, ari ka batur suntangan, ari ka kolot tara, ari ka batur suntangan nepi ka bulak-balik, ari ka kolot punten ge eueuh ka becus. Kunaon jiga nu teu hideng? Deg pan kolot maot, makam batur dipupusti, makam kolot tutungul lagi kuat teu kaharti, nu bika teu nyaho, nu mana nya inung urang teh rada gelo sia tah. Tong kitu. Dan nu paling utama dina hate urang perjuangan indung bapa, maka nu diperjuangkeun ayeuna urang geus kolot teu keeh nu kudu diperjuangkeun adalah indung bapa. Budak nyerenkeun rizki ka indung bapana, maka Allah nu nyadiakeun rizki keur anakna. Budak ngabungahkeun indung bapana, maka Allah nu ngabungahkeun ka anakna. Budak lapang dada pikeun mere ka kolotna, maka Allah lapang pikeun mere ka anakna. Ternyata milik rizki kamajuan urang kumantung hadena urang kanu jadi kolot. Goreng patut ka kolot, hampura hirup teu neut paeh teu hos, kahandap teu akaran kalur teu sirungan, mun pentil teu jadi buah ge bea ku care. Matak sok sing harade ka indung bapa disebut birrul walidain, sing alus ka indung. Ngeusan ibu 7:30. Pan rek ka Cihamplas urang mah ge. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Pek we sorangan. Abdi mah tak ieu anu tadi ngobrol sareng abdi teh. Alhamdulillah sepuh damang. Aduh. Eta. Kepo. Gitu tah Indonesia mah kana kepo nanti ya batur nyieun status teh langsung di komen apa ya cing ulah karepo teh lah hirup teh. Ibu alhamdulillah kumaha Kang dos tos di kana mobil kan gitu teuing da can katempo nu ka ditu tadi teh tah lamun enak aya sinyal eta ka ditu heula ning persiapan meureun di dieu teh nuju ngabangun masjid. Teu acan rengse saurna. Yuk urang sengsarkeun sasen belah saketip, urang tempelkeun ari gede mah da sidik eueuh, keun duit leutik tapi bareng, duit 1.000 tapi ti 100 jelema pan jadi 100.000, duit 10.000 ti saurang pan anger leutik, sanajan duit leutik tapi ti lobaan jadi gede, sanajan duit gede tapi ti saurang jadi leutik. Matak mumpang-mumpung ibu araraya di dieu, wayah nanya bunya ari keur kana kata eceureuga ai kana kuota ka bedag ari keur nempelkeun keramik ka masjid teh ka bedag geura mikir maneh teh geura mikir sok mana santri aya teh sorbana abdi teu make ya